Ini parah nih. Aduh, cocoknya sore-sore kieu ngopi. Duh, Ya tuh cocok pisan ngopi wae kieu. lain yeuh. Naon tah naon. Ayo. Ngaran budak ayeuna nya. Heeh. Harade ngaran budak ayeuna mah. Haranan budak teh. Lalaki Joni, Jeki, lamun awewe Alicia. Coba baheula mah ngaran budak teh. Ici, Icah mun awewe, lamun lalaki Upet. Ngaran budak teh baheula mah. Jeung deui ayeuna mah keur ngetren eta teh. Ngaranan budak teh dihiji-hijikeun. Yo misalkeun nya inungna Imas. Bapakna Andi, inungna Dimas. Jadi Dimas tah teh tah. Terus inungna Dea, bapakna Udin. Jadi Dein ngaranna teh eta teh keur ngetren teh dihiji-hijikeun kitu teh zaman ayeuna teh duh. Sarua di ditu ge. Di lemur urang oge sarua. Sarua teh nya. Yo, dekeun. Indungna teh Celame. Bapana Mang Odong. Tah anakna teh jadi ngaranna si Rewok. Teh. Nah, maka jadi rewoknya. Inungna Celame, bapakna Mang Odong. Heeh. Anakna si Rewok. Nah, maka jadi rewoknya ieu pan inungna Celame, Heeh. bapakna Mang Odong. Guruna ge Lamedong. Nah, maka anakna jadi si Rewok. Kayak orang tanyakeun ke penonton. Guys, rada lieur ya guys, ieu inungna Celame, bapakna Mang Odong. Anakna jadi si Rewok. Ongko dihijikeun eta ngaran inung jeung bapana teh nya. Tah kumaha guys, tulis na kolom komentar guys.